rupiah kalepatan ageng sareng alita. Mugia Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan pati dalam. Urang pada saling luparkeun hampura dina gelar kasalahan. Timbal. Tansah jeung ajeng aya pikeun saeunaon ieu teh ngira. Purwa ngaking sirlingi dongkap ka dieu. Mangga pujeng hingga kapunut markaning tanaga larapati kasangakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara awa langit kira gelan urang pada salase cunuk waktu inggang mangsa nitih wanci nu dipandang mustari bisa nariung mungpulung teh kurang pakai kesempatan kukula hayang ngobrol cumarita iluan timbalan diestokeun ngeran kahareup senopati kapayun kiadi nun si paduka puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusih nagri hamba sapangeusih nagara nampi daten pangbagea kalayan nyanggakeun semah pangabaktos kahujuk panjenengan ngeran ditarima kalayan hapuntenna pilih kirang tata titik duduga sareng priyogana utamina dina waktos isim abdi teh kasorean jalaran macet kaitu ka dieu teh nya airek jalan ka Panjalu jahim longsor rek ka Cipali one way arus balik nya tungtungna teh nyata jalan biasa jalan biasa metet teu aya mendingna tapi dikeresakeun tiasa tepat dina waktosna sanaos bari jeung elat memenitan. Nu penting salamet nya. Nah, atuh lain ti isu-isu kene. Kamari nembe wangsul holiday. Biasa we aya pun bojo teh ngantos waktu libur katambapan teh salira paratos kenging THR. Cantik pangarsa Bapak Hajat Bapak Rian oge pan masihan artos kangge abdi holiday yang healing ka mana eta we kasangkan hurip ulah nya ngeueum brendem bari tinggal ka itu ka dieu sugane aya sewe cantik itu we uteukna teh sia mah cacak jeung pamajikan ada lalaki normal lalaki mah kula nya kitu tah tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikeun saeunaon ngeuran meuni asa ngagendrung wae dina hate abdi ieu nya jeung eungap jeung naon ieu mah jelemana we cikene lebaran kieu purwa dihaturanna linggih ka dieu saperkara kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan maneh duaan geus nyosan kana pangangkir kula dina waktu ayeuna timbalan parantos yanten kawajiban ngeran disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku narapati bade siangna bade wengina baeu teh teuing mangga ngeran sayogi 24 jam pintu terbuka kangge salira kadua dieta kula rek mere layang pangajen penghargaan khusus ka Kipatih oge Senopati anu katempo nu kadenge ku diri kula dina mangsa talajakna jeung sepak terjang banting tulang ti nagara teh istuning teu nogencang jeung istuning teu ngijing sila bengkok sinembah ka diri kula
kakaler kahayang kaula kakaler tidak kakulonnya kakulon malah aya leuwihna timbalan leres kula malah kaula sajabat di merek layang pangajen teh rek mere nyaeta piwejang ka maneh ulah nepi ka layang pangajen teh dipake amis buah gintung anu tungtungna teh tina gawe jadi ngurangan dabongan geus kapake ku raja timbalan loh maksudna kumaha maksudna teh teu saeutik pajabat-pajabat anu dibere layang pangajen kulantaran gawena hade dina mangsa geus loba layang pangajen teh tungtungna teh gede hulu kaituna dina gawe teh jadi ngurangan wah moal kulan moal abdi mah moal kitu tatong leletang sakai da aing ge nyaho tipikal maneh mah loba ngomong hareupeun aing muji-muji hareupeun aing tapi di satukangeun sok jepengan ka aing heuh demi Allah abdi mah siap kadenge geuning tah beungeut cing hareup ati mungkir demi Allah ngitu aslina kade tah timbalan moal wantun abdi kikituan sagala sarua we jeung neuk di karo abdi atuh kitu mah deui jabat eta anu dipenta tadi dina mangsa dina digawe timbalan sabab henteu oge negara wau langit nepi ka ayeuna katempo hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantau teh da ieu teh meunang gawe salarea huluna kaula hartina teh satincak satujuan dina maksud anu tangtu naon teh tukang kutu kuat katarik awes atuh tak kieu JBL adalah tak timbalan geus galiwat tukang putu insyaallah bulan aya wae tukang putu nya duh heeh tak ngudag kana cita-cita mimiti kaula yen apa sorangan diri kaula tina mangsa budak teh cicing dina pasirna kamiskinan ayana dina sagarana kasangsaraan heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya dahar oge koreh-koreh cok timbal leres wareg ku kapeuri sugih ku kanyeri anu memang teu dipake baeut anu memang teu dipake ambak jeung teu dipake ara jeung subaha dipake keur pasantren kahirupan ku diri kula da karasa ku diri kaula dina mangsa keur werit harita kabeh ka kaula teh mandang teh sabelah mata eueuh nu ngaliuk-liuk acan tapi lamun nempo tatangga anu imahna kedong tatangga anu sok ngomongkeun nuliana oge kadang-kadang hareupeunana mah sura-seuri bear budi ngadak-ngadak sasapu jeung sajabana timbalan leres si hore kaura narik kasimpulan yen yakin eueuh deui modalna hirup teh lintang ti harta brana harta da geuning lamun urang teu boga harta yakin urang teh bakal meunang panghina moal aya pangajen timbalan leres kulan leres
abdi oge tong bujeng hingga ku batur ku pamajikan we kirang we abdi resiko nada bimoli manehna teh bimoli teh biwir monyong 5 mili manyun we jiga tutut nya komo salila teu keur puasa mah geuning teh aya panggongan teh aduh nongongan we ka abdi teh da geuning karasana teh kitu upami abdi keur mucek ieu tah ka bumi seueur tamu aduh ngadak-ngadak bujur oge ditengengkeun nya nyebatna ge bebeb ayang ai keur loba duit mah bebeb ayang ai keur teu boga duit mah cukup we babatok sia kitu tanu kitu teh awewe na teh awewe padati nu kitu teh awewe matre nu mawi kitu tapi da memang ieu teh geus jadi reaksi geus jadi akibat da urang kumelenang di alam dunya kulantaran nempo anu beunghar yakin di ajen anu sangsara mah kadang-kadang ditinjek tak modal eta jeung pangdorong eta nu mata kaula hayang beunghar timimiti baheula nepi ka ayeuna tatapa berata anu dipalar teh nyaeta meunang kabeungharan tapi carana teh teu instan tapi kudu ngaliwatan kasaktian jeung kamandragunaan dina mangsa tatapa kaula niat hayang meunang kasaktian kamandragunaan timbal leres kula prosesna lila tapi mungguh proses muarek ngahianatan kana hasil geuning tungtungna kaula boga wilayah dasarna teh kulantaran ngajajah ngeureuyeun mikreu sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan eta modalna dimana leres geus kajojo kaula Raja Sakti Mandraguna nepi ka loba raja-raja jadi patalukan kaula kulantaran kasaktian kaula kulantaran gimir ka diri kaula dimana leres malahan geus ampir puluhan raja-raja di dunia anu kiwari tunuk talukak diri kaula bener lin dimbalan tah malahan kaula teh lamun geus beres kabeh tunuk talukna kaula rek ngajorang ka sawarga hayang nyoba jadi raja Triloka dupi Triloka teh tri teh tilu loka teh alam tilu alam maya pada media pada jeung marca pada eta Raja Triloka anu kiwari teh kakawasana teh ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru waduh eta cita-cita eta tah geuning si horeng tina ngimpi mimitina ngimpi yang beunghar turta dilaksanakeun ku diri kula bari jeung hese beleke pait ketir lara jeung balangsa kasorang nepi ka ngawujud kaula beunghar aya geus beunghar kaula hayang boga nagara aya geus boga nagara kaula hayang ngajajah nepi ka kaula karjajah ayeuna beres kabeh raja-raja ayeuna boga cita-cita nu anyar hayang ngajugjug ka sawarga Manikloka waduh sae cita-cita teh kulan mulianya nya gitu da geuning ukuran nafsu mah kitu di malam leres kan omat ulah ngijing sila bengkok sinemah kabeh anana rojong cita-cita kaula rojong kahayang kaula mangga kiringan ai abdi teh saha usaha atuh Gusti mihapekeun beuteng teh ka salira atuh pirakoe kaula make jeung carekeun dunungan mah rek carekeun wae mah duh pusing abdi teh caca kamari carekan beupeuskeun kaca abdi teh kitu teh timbalan tah
Apaan tiap bulan tepan raja-raja teh sok ngirim upeti timbalan. Tah, mana cik minta laporan kaula. Raja-raja mana wae anu geus ngirim upeti jeung raja mana wae anu geus can beunang kajajah. Geran. Upami perkawis ngeunaan data-data nu otentik ngeunaan eta. Ayana di Senopati. Mangga jadi plan salaku Pak Ulis supados dibejer beaskeun cing Senopati abdi Gusti sok bejer beaskeun menta supaya hareup maneh saeueus jadi kahareup sae mangga sok ara eces jentre dina mangsa anjeun maparin laporan ka diri kaula sadaya-daya kula upami kitu majisim abdi nyuhunkeun widi we naon bade ngamukakeun HP da upami diwang-wang kieu mah bilih lepat di abdina pek sok salahna da pek punten kula sok wallpaper nepi ka lobber kitu dulu jeung aya HP dibeungkeut ku karet sate HP nasi udu nyage dibeungkeut ku karet kieu ieu teh HP keramat naon ka HP kenangan kieu oge nya seueur kisah jeung manehna ieu nya sok buka ku maneh sae Gusti punten kula ieu HP teh di password ku abdi teh urang buka heula passwordnya 78 hiji 654 hiji 23 887 5 hiji 37 77 45 loba-loba teuing seder password deh ame teh kepanggih ku pun bojo maduh cermat pisan pami abdi ngomong teh apik urang buka ku abdi duh seueur folder can dikeluarkeun ieu teh ieu Facebook hapus heula TikTok ieu Bigo nah kan aya keneh micet ieu teh duh can dihapus ieu duh hapus heula basa kasangan urip kamari berde ta ieu dan pengaturan judi online sabah jeu sapus heula ta ieu Gusti heuh atuh omong ke punten dina 25 negara anu parantos tunduk taluk teh nyaeta para ayakana 23 negara leres kula di antawisna kahiji nyaeta ti negara Wirata Rajana Saha Prabu Matswapati geus ngirim upeti parantos naon da ieu mah terkenal teh ku sasatoan ku kebon binatangna nyata kebon binatang Wirata seseueurna teh sasatoan naon wae gajah genep terus maung 4 monyet 50 hayam 100 meri jeung nog sabaraha 100 deui jarapah muhun keong weh keong jang tutut jang parap entok meri atuh lajeng deui burung unta sabang saning anu berterbangan
parkit murai batu burung hantu boleh jerak we da kasumping naget 3 kontainer geus datang parantos deui lajeng deui di negara Manduraharja Syarajana Prabu Baladewa ngirim naon ieu mah ngirim teh sabangsaning olahan-olahan tutuangeun kuliner antawisna sate marangi teras dibakakak belut kambing guling anu parados di freezer sareng seueur deui geus datang parantos lajeng deui di negara Mandaraka Prabu Salya rajana ngirim-ngirim teh persenjataan golok pepetasan arit kembang api garpu nah garpu senjata pemain dicolokeun kana mata mah senjata teh Gusti suluruit etem traktor parantos sumping geus datang parantos lajeng deui ti nagara Kertawana Sarajana rajana teh Prabu Junet ngirim naon eta ieu mah ngirim teh sabangsaning peuyeum basreng geus datang atos ngan beasna teu acan ke ditagih ku abdi peyek we jadi kabehanana geus arasup parantos Gusti mung di negara Astina ieu teh naon anu biasana pangheulana sumping teh ayeuna teh rada telat rada mandeg buah kepegat macet rupina tapi lamun nilakene bisi urang bere toleransi lamun saminggu teu datang urang jorak ke negara Astina maksudna ancurkeun bae sae mangga tah kitu galakna raja kitu Gusti jadi kabeh geus kajajah parantos mung tadi teh saurungem jisim abdi tina 25 negara nembe 23 negara nu kajajah tanu 2 di mata acan negara mana nyaeta negara Amarta timbalan jeung negara Dwarawati rajana ai Dwarawati Makrasna Ari Amarta mah nyaeta Yudhistira can kajajahnya teu acan rada teuas eta teh nah patih maneh nepi ka goreng gawe jangakeun margi eta nagara teh luar biasa kesatuan jeung persatuan di negarana kompak turta dina mangsa ngeyek daya bola negara teh istuning paheyek-heyek leungeun pantai-antai tangan antawis pamarentah negara oge rahayatna tah ku kituna bobot pangayon timbang tarajo abut enteng aya di salera panjenengan nyanggakeun kabodohan di dieu ka tukang sia kulan dieu sae mangga mani barada kudeg aing tuh hareupeun raja mah deuleu lumpur mah oh ya nawe kang rek sare di dieu Renaon di tukang rombongan abdi kalakah wawanianan geumpeur lain ulah naon matak uing tungkul wae ge ya rada ngadarek dek tremor abdi teh nya saprak disarekan we ku guru abdi kieu teh nyanggakeun kedah kumaha kaula kieu lamun misalkan di negara seperti itu sifat carana teh ulah ngejajah secara kasar
ulang aja secara kasar bener tapi kumaha lantip atuh cara halus teh kumaha Gusti nyiluman atawa lain ye dina mangsa rek nyulundup ka eta nagara aya sababaraha pasal ceuk karuhun kaula tukang ngajajah cara jeung katangtuanana ieu leungitkeun sajarahna atawa kaburkeun sajarahna kadua leungitkeun artefakna katilu leungitkeun pancakakina jeung kolotna jadi tina kolot teh sing nepi ka aki kaitu nama ka kait siwurna mah tong nepi ka wawu kaopatna sina maranehna teh ngaortodokeun kana rupaha kolot-kolot baheulana sina boga rasa kuno zaman baheula mah padahal zaman ayeuna mah leuwih modern kitu da hartina teh sing jadi jelema fanatik cegekan tur tak leungitkeun budayana sabab sabaraha pasal anu bisa ku urang dilakonan sabab urang teh boga hiji kartel mah teu pernah ngagoreng kartel eta mah tong ngomong sia bisi diteug-teug beung deui wae oh sae siap kartel narkoba ganja ekstasi jeung sajabana ya selusupkeun ka eta nagara tur tak urang bere gratis mimitina anu disasar teh targetna teh lintang ti budak ora sabab budak ora teh tulang tonggong mah nagara ya hartina teh pemudana ala heula kahiji ya kaduana wujudkeun hiji jelema anu fanatik dina agamana nu Islam sina fanatik ku Islamna nu Kristen sina fanatik ku Kristenna nu Buddha sarua nu Hindu sarua hartina teh bakal ngaleungitkeun kacintaan ka nagarana ngaleungitkeun kacintaan kana budayana waduh katiluna ta cina boga rasa hirupna teh cukup cara aing serba kurang rajin dibere gaji gede kurang keneh tungtungna naon korupsi oh eta bakal ngahalalkeun sagala rupa cara lamun urang boga cita-cita beunghar contoh anu kajadian di negara Astina ayeuna tingali Raja Siyudana jeung konco-koncona dulur-dulurna nu katelah Kurawa boga adi 100 kakurung manehanana teh nyata jadi jelema lapar jadi jelema borangan teh sieunan lain sieun kujur tapi sieun teu beunghar sieun teu gablek pamajikan geulis sieun teu gablek sawah lega anu tungtungna tina kasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara duit rakyat duit negara bakal dihakan jelema nu teu puas-puas hartina teh jelema anu ngarawuh ku siku tah Astina tenyo kumaneh sumber daya alamna luar biasa ngaleya tapi tingali masyarakatna cicing dina garis kemiskinan loba keneh nu sakola kudu bayar gede loba keneh nu gering kudu ka rumah sakit beri bayar gede sabab naon sabab nu luhurna teh nyata jadi penguasa lain jadi pemimpin timbalan bukti kamar anyar kene cacak tina korupsi hiji sektor di dunia dina pertambangan nepi ka 270 hiji triliun bari jeung kumanehna kene timbalan ya eta hiji sektor cacak tina hiji timah eta nepi ka ratusan triliun bayangkeun kumaneh
dari korupsi eta numutkeun pakar-pakar lamun teu dikorupsi lamun bener jelemana saurang jelema teh bakal kabagian 20 juta. Waduh anjir. Sasektor timah acan nikel, acan gas, acan emas, acan titanium. Alah geher nya tungtungna rahayat kumaha ngamaruda demo mah demo tapi mana cicing apan sidik mediana dicekok dan dicekel ku manehanana eta teh nu katempo di kambing hitamkeun sakitu teh nyaho leun eta naon ribuan triliun kerugian. Waduh nu madak sektor ka aing rada gede ge ya laras hancur negara, krisis kepercayaan, rahayat nepi ka sangsara balangsak manehna mah pan ngeunah-ngeunah di luhur ucang ange bari beunang oge babari hukumanana 5 tahun dendana 1 miliar. Coba bandingkeun nini bari jeung puak paok kanu sampe bari puak paok kanu kalapa dihukumna 10 tahun didenda 5 juta. Miris oh jadi miuni peso pangeteng miuni peso eta leres tah eta hartina teh diala mentalna ulah waka nu lain-lain heula nanging sakedik bade nyubar basian saran kaula saran naon ieu mah manawi bahan katampi mugia we naon upami ngudak kana kapal selira ieu mah urang cokot kancangna utamina negara Amarta kumaha di negara Amarta teh rajana teh Yudhistira terus eta Yudhistira teh salah sawios Pandawa ya Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna teh Pandawa. Hiji Yudhistira, 2 Bima, 3 Nakula, Sadewa oge Arjuna. Terus da cenah mah Pandawa mah jibe teh kumaha benang hiji benang kabeh. Kumaha upami ieu mah widian kaula pikeun miang kana negara Amarta turta nyulik anu ngaran Yudhistira urang bawa ka dieu taroskeun raga katineungna nah bakal jadi anak jajahan urang atau kumaha lamun henteu urang paehan lamun daek pangitet eta dipenta ku urang alus da geuning alus eta hade sae hade onyir kapake pamikiran teh sanggup maneh pikeun nyulik sanggup sabaraha minggu maneh pikeun nyulik waktuna nyuhunkeun waktu suet 2 minggu mah naon 2 minggu lila teuing atuh teh elek kesek aing ieu cangkeul saminggu setengah lila kene saminggu lila waduh montong waduh jawab sia bongan sia sanggup anjir kinten nanti saya ras di pasien sabaraha waktu sekolah 3 poe ti mimiti init pageto geus tepi di ka dieu sanggup teu jadi aduh teu apal bongan eta mah akang ngomongna oge bongan nyebutkeun saran kita nu matak euing ngabetep da kitu da dina mangsa 3 poe geus kacerek Yudhistira turta aya di hareupeun kaula lamun bisa nepi ka kitu maneh hayang patih hayang boga beunghar sakumaha di aing nepi ka 50% rek dipikeun ka maneh kahiji kadua lamun maneh bolai atawa salah turta telat najan bari popoean bujeng hingga popoean memenitan telat minimal kokod sia nu katuhu diteug-teug wae
mau bisa keprok begitu mah nya wala sanggup nya dadahan dadahan ulah dadahan yakin sia nanging nyungkeun widi kaula naon widi wae sia teh maksud teh kaula tepikeun nyerangan kaula we baturkeun di jalan nyungkeun pasukan we oh pasukan ya bawa sakompi dua kompi tilu kompi pe di widian widi lah ku aing meni widi alok sia teh sae ba jadi lan duana we kang ieu tugas bari jeung narokeun nya atuna akang teh wawanianan sagala boleh juga teh moal kieu aing heuh teh hayang kapuji gitu teh nya tong sok kitu taeun teh jerume taeun teh jangan geus ieu buktina tuh jik init bra lumampah jam sabaraha senopati jam 10 enjing-enjing 10 isuk-isuk pageto maneh geus nepi ka dieu lakukan sejam moal lain jual beli ieu mah sia gerak ku aing raja kulut kalau ka sia saya mah jadi lan oyah nawe nitip nagara jeung bangsanya doakeun akang nya wilujeng agan permios kaulan beral lumampah jog lumaku saya jadi doanya nya sok minta doa wae teun teh sok didoakeun pokona mah bari tepugu lempangna kitu teu ngahulang wae kakang pati senopati bulan ngarti sia maksud aing tadi dihijikeun kitu dihijikeun eta bieu pangancam aing jeung tak rek barang bere aing dihijikeun kitu ka si patih naon sih naon ieu apaan aing teh dasarna jadi raja teh kulantaran kanyeri ku kapuri sabab setiap jelema bisa pindah dina goreng jadi HDT kulantaran aya panyingsieun jeung pangbibita dijikeun ku aing teh da sia mah di debat-debat teh eueuh inisiatif aing aya kapusing teh aing kaboga kapusing teh sia mah manyun we sikene lebaran karawas abdi seueur pangabutuh nya da itu mah karawas kana pangabutuh abdi lir pentra saweg imbal wacana sapraptanepun euyeuh-euyeuhan di saluareun karaton nagara utawina badega di karaton nagara ieu netelakeun aya tatamu anu sumping ka ieu patempatan daya sanes aleutan ti nagara Astina anu dipimpin ku residorna turtanyana gotongan emas bicis inten jumanten maksad bade nyetor kasa Nalendra raja nagara awau langit malihan tepangna teh sareng Arjuna panengahing Pandawa anu memang tepang teh dina pasimpangan sareng Arjuna turta Arjuna uninga yen Rama guruna bade sumping ka ieu nagara awau langit turta bade nepangan Sang Nalendra alpia ana dayo naon receh tu dayo betul naon bade garecet tamu di mana tamu di Astina kulan residorna olo Gusti naon aya tamu di Astina saurna tamu di Astina heuh laras Gusti saha geuning bodas acung kasepuhan si Ajo teh residorna kula nah si Ajo nyebut Ajo we kenapa sok ngomongna ge sok kitu geuning Ajo sok kitu geuning nya
kumaha Gusti piwarang ka dieu wae sok titah idin kalau teu ka dieu sae Gusti. Hei barabadega menta supaya tumak palangna buka sia mana wa sia maku naon teh hartina teh teu ngarti ka ulama oh dalil Islam poho nya teu beragama impoho nya pokona mah mohon maaf lahir di Bandung di Bandung deh lahir dan batin maksudnya nya ya sami-sami sepuh sami-sami kasepuhan tah kalayan mang itu ngabantur karena 10 gotongan emas picis inten jumanten anu parantos aya di pagelaran luar bilih pada ditataan ku salira rusak lo pis teh teuing bilih aya kirang congcai itu yeuna malahan mah di langkungan ku Batu Ali di Pak Haji Yayan Windu Haji sareng gelangna di ongkosan ongke ongko ku Parabun di Cikaduwetan eta teh marukana balager ka mang teh bagja kitu nger bilih bade diparios anger ki Senopati kumaha Gusti anggeus teu kudu percaya kaulah percaya percanten percaya da mah bohong moal mau make baju baru kieu mah sapira kowe ngabohong nya muka lamaran anyar ih pecek padipaosna mah nya percaya bagja kasepuhan tah sajabi ti eta mang domongkap ka dieu teh nu mawi nger meuni asa mobok mangi gorowong ieu pun anak mursyid ieu murid kaula pun anak we sajajar da kanyaah kadeudeun nama sarua kaswatama najan lain anak kanu tapi kanyaah nama sarua lirna ngeuy nog beubereumna anu sakitu rebuna murid mang teh liwati ieu hiji-hijina anu dipikanya aku pun mang rek teh kitu kumaha atuh barang barena unggal minggu barang kirimna geten beda jeung beut nulian mah kakak minta ilmu we jeung minta ilmu barang bare kaguruhan teu kana kulit beungeut nu kitu teh nya sugan naik imah guru kotor dibersihan dah henteu hare dua we ya dah kitu iwati ieu hiji-hijina maksudna teh sumping kapun mang kajajar sokalima ngan kalarasan mang teh keur miangkeun ka dieu ai sumpingna jeung rayina sadewa dibejer beaskeun ku pun mang teh maksud bade ka dieu na atuh ieu teh pun anak teh cenah maksud teh ngepen ka salira teh ngaidolakeun malih ku ayana ngaidolakeun teh katami-tami da pun anak ieu mah geuning haus ku ilmu lapar ku pangabisa teu weleh ngulik jalmina ya kataji ongkoh ku kasaktian kamandragunaan salira numawi pun anak tadi teh asa mobok mangga rowong aya jalan komo mentas monyet naik di debare taraje mamanawian ieu mah eta mah ditampinteuna mah kumaha salira jeung anger bae ieu mah menang ka sambung letahna nya ki jaronya timbalan kaula tuh kitu nya mangga cing atuh kapayun kaulah hayang naros kapayun kasep sae kaulah punten ama sok aing ngaran kaula Arjuna di negara Amarta
Arjunanya malah muntah salah Arjuna mah wedalna teh minggunya Senin. Oh wajar we beda sapoe teh naon. Aduh nungan geus atuh na si tepel. Nah ulah raja salah. Udah tuh Gusti teh sadaya nomor saya ka Gusti Prabu we make jeung kitu geus. Jadi maksud derek ku guru ilmu timbalan tujuanana ai kaula teh salaku dipati di nagara utawi nu ngawasa daerah rupina langkung regreg langkung pageuh dina mangsa ngayakeun keamanan di negara upami teh ngagaduhan ilmu kadugalan kasaktian kamandragunaan disalira pangresa kukituna manawi sareng manawi salira tiasa nampi ka kaula pangresa. Jadi hayang diterima murid ku kaula timbalan tah kitu nger nu mawi teh oge sok kumaha anger bae bade hideung bade beureumna oge nyangakeun ngiringan mang mah daya mama masalaku jembatanana salaku sasakna ieu pun anak nyangakeun we getina sadaya makana sadami nyawa jeung ragana moal dikoretkeun masalah ilmu teh Gusti sing sateuna meungi dicukur buk teh ku aing sia digandeng Noel teh awewe lain engge. Jadi hayang diaku murid yakin ku kaula diterima kaula nu ditampi aduh nampir nuhun laksa ketika bengahan pangresa kaula ditampi lajeng janten murid salira ngan keheula naon aya kahayang kaula teh apan sidik kaula teh wujud dieu awak buta diri teraing rasaksi beda jeung nu liar timbalan syakur nu hayang kasaktian kamandragunaan aya syarat anu dipenta pikeun ngalap ilmu kadugalan naon syaratna naon ngere syaratna nah aku hayam camani lain meh hideung tane monyet kedul nah maka jeung aya monyet kedul aya udud we udud nya lain eta sanes lain tapi naon tapi kaula teh pikeun maparin ieu ilmu kadugalan teh bakal dipasrahkeun ka diri anjeun tapi kaula teh menta tumbal man eta mah tambal sepuh tambal oh nya nah sepuh teh taun pisan nya tumbalna kumaha tumbalna teh kaula teh hayang kutumbal jelema bener malahan ieu jelema teh tumbalna teh datangkeun ka kaula teh menta diteuk-teuk menta dipaehan ditigas di corona turta diteuk-teuk jadi opat mutilasi eta mah turta dibungkus ku bueh larang waduh sanggup deh keke ieu jelemana teh bebas atau kumaha ari jelemana teh nyata nupang kolotna di dunia. Halo. Jelema nu pangkolotna? Iya.
kadohong teu dipikok heula kamari ka tukang cukur. Wah ka aing meureun. Ya teh jelema nu pangkolotna, iya. Di dieu lain di dieu di alam dunya. Aduh, untung gitu. Untung dalam rasaan mah uing mang jeung Kades Junet, kalau Kades Junet mang mah karek 20 tahun nya kelahiran tahun 2007 merukana segera kene kadar ieu kulit keriput heuda trendy ieu teh nya dangdanan ieu mah rasaan mah residorna jeung cece kalau kena cece nya keke maksudna saha jelema nu pangkolotna di alam dunya ada teh jauh di anjeun Arjuna saha nu teh jauh jeung kaula bener waduh kangen Arjuna aduh mereka itu aing sini kerawas kubuta ka tukang kuburan. Duh, rupa-rupa jeung hayang kieu deui. Ampun. Kade jaro kade bisi menta tumbana ama kajen tong. Kajen bedog. Hah? Di ama oge can dipaparinkeun kabeh ilmu teh.